tak eta teh kadang-kadang urang teh bila mana itu cara teh buru-buru urang istighfar ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, istighfar. Kumaha sakitu urang sadaya wih deui kanu tadi urang teh sanes naon kitu sanes perkara anu mana bae anu dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang karasana nikmat kamina eta nikmat anu kalintang agungna, nikmat anu kalintang punjulna, nikmat anu kalintang badagna naon wa Allah dikersatkeun urang teh nyaeta netepan dina iman sareng Islam eta nu agung-agungna pang gede-gedena nikmat sanaos eta nikmat anu kalintang